أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bakal ngamenangkan iuh arasna Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah nyata syabun nasya fi ibadatillah, pemuda anu betul-betul timbul dina hatena sagala rupa anu dilakukeunana teh iwalti kecuali pikeun ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah ka Allah, pemuda-pemudi anu daek ibadah ka Gusti Allah da rupa-rupa. Ibadah teh seueur, lain wungkul salat, lain wungkul puasa, lain wungkul zakat, lain wungkul sagana, tapi seueur rupa-rupa ibadah anu perlu kurang sadaya dilakukeunana. Tah di antara jalmi anu bakal menangkan iuh arasna Allah teh nyaeta seorang pemuda-pemudi anu bener-bener jiwana hayang naon terus dijadikeun amnon ibadah ka Allah, aktivitasna dijadikeun ibadah ka Allah, sehingga duwi darmaning bakti darmaning perintah. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah. Sadaya anu dilakukeun ku urang, sadaya rupa aktivitas sehari-hari urang selama 24 jam itu pasti tidak keluar tina takdir papasten ti Gusti Allah. Kemudian setiap takdir anu nimpa ka diri ulah dikosongkeun tina ibadah, maka tanamkeun jiwa urang la ma'buda illallah, teu aya deui padamelan anu dilakukeun ku urang kecuali disejakeun ibadah ka Allah. Kemudian dina sabada urang sadaya padamelan urang disejakeun ibadah, maka tingali didinya tangtuna aya parentah Allah, urang ngalaksanakeun ibadah teh karena memang diparentah ku Allah, la matluba illallah. Kemudian dina sajaba urang geus ngalaksanakeun parentah ti Allah, ibadah ka Allah, nyata ulah ayat tujuan naon-naon, ulah hayang tujuan dunia, ulah hayang tujuan naon-naon, kecuali tujuan hayang ngingkeun ridona Allah. Tanamkeun jiwa urang ku la maqsuda illallah.